teu kesampaian eta nu kapagina jeung nini walulu atuh mah jadi hai haji bendi mah lain kapangina jeung karunggoni iku mah jerat ngimpi teh kumaha jerat teh ngimpi masyaallah madak ahli Allah ngimpina moal serempang kutubul aulia ngimpi teu serempang para aulia Allah ngimpi teu serempang sebab di jero hatena selalu Allah impian-impianna bisa dipertanggungjawabkeun urang mah pan impian teh teu bisa dipertanggungjawabkeun hiji sarena jatuh nya wudu nyohon teu boro-boro wudu suku gitu babanyo acan geus kos kitu bae urang ngimpi tapi wali-wali Allah mah ngimpi bisa dipertanggungjawabkan sebab hati bersih nanaonan iwalti Allah. Sina Husain ngimpi kiamat sanggeus ngimpi kiamat ngimpi naon kitu ngaranna ditimbang amal sanggeus ditimbang amal ngimpi ningali jelema-jelema nyabrang di jembatan Siratal Mustaqim. Sayyidina Husain teh nyaritakeun raja hiji-hijina raja dipanggil ku malaikat Zabaniyah raja fulan langsung nyebrang trak tengah jalan putus kolepak raja fulan maju impian Sayyidina Husain langsung nyebrang encan ge sababaraha lengkah golepak langsung unggal raja-raja datang ke Raja Harun Ar-Rasyid, Raja Marwan, Raja Ma'mun, termasuk Raja Abdul Aziz. Geus kaimpi ku Sayyidina Husain. Kos kitulah Sayyidina Husain makapan cucu Kangjeng Nabi. Apan ai Umar bin Abdul Aziz makan belah dieu, Harun Ar-Rasyid makan belah dieu, Marwan makan belah dieu. Tetapi geus kaimpi ku Sayyidina Husain. Masyaallah karim ahli Allah. Bisa ngimpikeun nu pibakaleun nyana nyaritakeun kumaha Marwan ngagolepak kumaha Harun Ar-Rasyid cicing bae nyana masyaallah tapi salamet cuman dalam keayaan pikhawatireun ngan salamet kumaha Raja Ma'mun sarua kumaha Raja Umar bin Abdul Aziz Raja Umar bin Abdul Aziz mah masyaallah cakna eta mah nikmat lempang di jembatan Siratal Mustaqim hampir nyana ge ngaguling ngan malaikat ngaping belah dia aya malaikat belah dia aya malaikat jadi Raja Umar bin Abdul Aziz mah nyana ge sarua gagaleongan teh ngan aya nu ngaping malaikat alhamdulillah nyana mah nyebrang ka ditu geus kaimpi ku Sayyidina Husain. Wah raja serta mangimpi mun ditanyakeun kun kumaha lurah nagreg camatna kumaha bupati teu kudu caritakeun kumaha gubernur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggapkeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana
terutama nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman silareung Islam. Sholawat silareung salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'ina al-mukarramun para alimil ulama para asatiz para tokoh masyarakat bil khusus kakersana Abah Haji Wahab Abah Haji Wahab mudah-mudahan anjeunna dipanjangkeun umur dipasihan kakiatan ku Gusti Allah hingga bisa terus nuntun urang oge ka para kiai-kiai nu sanesna di dieu aya Kiai Haji Hamid Kiai Haji Mahmud Kiai Haji Humed Hamid Mahmud Humed aya kabeh mudah-mudahan para kiai sami-sami diparanjangkeun umurna oge ka kiai anu teu asing deui di kalangan para kerbau iya Haji Nurjaya gelar mikna waktu kula dicaringin Jaya Mik tetep kurang doakeun mudah-mudahan anjeunna dipanjangkeun umur sebab babari nitah mencit kedaheun aya anjakala teu bisa dihutang doang kiai bawaan kula nu geus teu asing deui diberi gelar profesor ku kula Profesor Kiai Haji Supendi tapi bodoh profesor tapi bodoh ya sakit itu namanya mun ngariung ngeuleun berkah geus eueuh jauh teh kitu geus kitu meureun ku Allah diberena sakit kitu bae tapi tetep urang doakeun para kiai, para santri, para ustad pemerintah kumna mudah-mudahan urang sadayana diparanjangkeun umur jang bekal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu ieu kahujanan meureun sampai keur melegpegnya jam melegpeg jago mah ya bayaranna tambahan coba ge ieu berat sampai keur melegpeg para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah diwanti-wanti ku simkuring ulah ngundang oba ge anu digagal-gagalkeun jeung nu teu ditarima tapi ge Wahab ban unggal minggu kadeuleu beungeutna sebabnya getol ngaji kadeuleu beungeut mah bingung unggal minggu kadeuleu beungeutna tadina mah tetep moal lah sebabnya na tu kadeuleu beungeut kumaha kadeuleu beungeut
ejunya lah geus kolot nyawa datang nyawa moal ka taun hareup atak terima makasih nu jelas dikersakeun ku Gusti Allah. Alhamdulillah malam ieu bisa kumpul di dieu bari jeung kula basangheut biasa ieu sanggup tapi dikersakeun atuh hadir ayeuna di dieu nanya ka Ki Nurjaya di mobil acara naon karena Ki Nurjaya poho kula cek Ki Nurjaya teu puguh acara naonna tadeui Ki Nurjaya ya sarua belona berarti teu puguh ada ya penutupan pengajian nyawa naon cenah oh iya pedah meureun Ki Wahab di dieu ngajar ngagahan kemudian biasa erek penutupan hayang urang ngaji babarengan menjelang bulan suci Ramadan ayat geus dibabaca tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wallahu a'lamu bimuradih. Ya ayyuhalladzina amanu Allah ngakhitab ka para jelema nu ariman di mana bae aya sarua jeung wahai jelema-jelema anu percaya ka Allah percaya ka Muhammad sebagai Rasul Allah di mana bae ayana lalaki awewe kebenaran di dia di nagrog ke nagreg wahai orang nagreg nu percaya ke Allah percaya ke Kangjeng Rasulullah kadek sababaraha poe deui Allah ngainstruksikeun puasa nu hukumna wajib disababan ku datangna bulan suci Ramadan melalui ru'yatul hilal. Puasa teh dipardukeun lain jang umat Kangjeng Nabi urang bae. Horeng umat-umat nu baheula ge diinstruksikeun puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum sakumaha dipardukeunna puasa ka umat-umat memeh urang. Puasa mah di umat Kangjeng Nabi Isa fardu, di umat Kangjeng Nabi Musa fardu, di umat Kangjeng Nabi Sulaiman, terus umat Kangjeng Nabi Ibrahim ayata instruksi puasa ngomongkeun puasa di kisokatane sebab kurang kisoka mah puasa kabeh omo santri jeung kiaina kisoka mah di ciduhan awewe puasa kisoka tah gelut katonjok puasa deui kena golok bohewel puasa tak urang cisoka
aya nu gelut di lantai 5 hotel dan Cisoka di Jakarta. Bener ya orang Cisoka itu gelut, masya Allah dahsyat orang Cisoka mau permainan silatna kadugalanana atau pelor gebeak datang ke bengkel sepeda ge teter gitu. Beak pelor diborong ku Ki Nurjaya. Ya Allah langsung gelut, masya Allah nasib jore meureun ragab di lantai 5 ka handap curug na doang anu luka, curug luka, masya Allah itu orang Cisoka dibawa ku babaturan kumaha sia gelut, aduh curug aing luka aing nu sajena ringsek sugan teh hebat pelor ku pelor Ki Nurjaya ya Allah orang ringsek teu beres Allah karim tuh di kalangan santri mah puasa teh geus aneh. Di kalangan jawara puasa teh aneh. Jawara baheula mah paruasa. Nu matak siap tarung. Waktu angsa daya di pasar Kemis dibuka kecenteganana tarurun jawara. Ahli-ahli puasa baheula mah jawara teh lain mabok. Pandai gelang turun, Cisoka ge turun. Wah jawara-jawara tarun. Tapi tetap eleh ku urang Cilongok. Ya jawarana hebat Cilongok eta. Bener dia balik lalagan bener. Bener. Eleh kabeh. Teh ieu puasa teh teu aneh di kalangan santri. Ujung-ujungna dina ayat eta horeganan ayat la'allakum tattaqun. Harapanana nu mantak dipardukeun puasa teh ieu teh supaya terjaga. Terjaga tina naon? Terjaga tina berbagai permaksiatan. Terutama maksiat nu gede yakni maksiat kabair. La'allakum tattaqun, supaya terjaga tina berbagai permaksiatan. Pareumana lege ieu ye sapekerna truk aju kitu deui. Aya nu ngahalangan ieu sapeker ye ku pareuman truk aju kitu deui geunaeun ge. Set. Nah, ada bagus. Sekali deh ge. Truk pareuman. Beres. Asal geus bareng geusan. Allahumma itu bener kan bagus kan? Pareuman. Ieu karak 2 kali. Katilu kali mah nyawa pareum beneran bae. Allah ngainstruksikeun puasa teh horenganan. Hikmahna lain lalagan la'allakum tattaqun. Urang teh supaya terjaga tina berbagai permaksiatan. Lamun urang geus terjaga tina berbagai permaksiatan, efekna bakal mantep ibadah. Lamun urang geus mantep ibadah di akhirat bakal moal di kanarakakeun sakitu. Sakitu teh maksudna teh. Geus jelema anu puasa moal ka neraka. Sakali deui jelema anu puasa moal ka neraka mantep jasa kan? Mantep. Asal tadi teh puasana hiji lain puasa pelet. Puasa pelet na mebes sama di neraka.
Mantak mayoritas engke di Kabupaten Tangerang nu loba di neraka urang Cisoka. Lolobana termasuk kiaina ge ka neraka. Sebab kiaina merean pelet melulu. Ibadah-ibadah anu teu karena Allah eueuh nilai munggu Allah. Ibadah pelet teu karena Allah eueuh nilai ya otomatis jahanam. Aya gula teu teurak ditembak teu karena Allah teman. Karena kadugalan otomatis jahanam. Aya gula teurak dikadek sarua. Coba sebutan Ki Nurjaya sok harayang naon bae sita nu puasa di Cisoka. Sebutan aja coba. Ayo ge. Hayang naon deui? Tuh. Atuh jeheonam. Ta eta dukos garan itu mah picilakan. Mantak ku Kangjeng Nabi disusul man shoma Ramadan imanan wa hisab. Iman jeung karena Allah. Puasana iman ka Allah teu karena nanaon wa hisab lillahi ta'ala. Aman. Masya Allah. Urang mah ya kaum santri, urang mah kaum muslimin wal muslimat nu terbiasa puasa. Kuari ge ye geus kaambeul sesengitan puasa. Ambe puasa teh geus kaambeul. Geus kaambeul nu mantak geus kagoler bae di masjid asa geus puasa. Salat mah henteu kagoler. Mun ditanya kunaon asa puasa aing. Geus rarasaan bulan Ramadan ayeuna. Lain deui hawana geus aya nikmat, Masya Allah. Eta teh berarti menyongsong. Urang teh siap menyambut Ramadan. Nu geus teu kudu dicaritakeun. Ganjaranana boro-boro puasa Ramadan, urang ku bungah bae ge nyambut Ramadan geus dihampura dosa. Lain lalagaan tah. Dibuktikan ku ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi keur kumpulan jeung sahabat sabada sahabat selesai ngaos Kangjeng Nabi rineh cali sorangan. Ai torojol malaikat Jibril datang ti luhur. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Oh, Jibril. Tengena sada urang katatamuan ku Jibril ku malaikat. Gusti Allah. Haji pendi mah katatamuan ku kunti ada kerdiuk ayah sarua ahi bernama saya siapa aja kunti anaknya deh itu asing sok sasa temanmu atau emangnya nama babaturan aja ngukar itu baik wajar lah sebab kada lebenget lagi lain kos jelema biasanya rada ayah kajurig-jurigan setik. Tapi moal kebal deui tetep ngadage katamuan ku malaikat insyaallah. Allah. Tuh dibere kunti anak marah. Dibere tamu malaikat batur heula kumaha sih? Atuh hayangna nu kumaha? Tadi kata tamuan kunti anak monyok kiai. Kata tamuan ku malaikat moal kebel deui moal waka berarti pilihnya geus jago nya sebab malaikat nu ieu mah lain sambarangan ya coplok nyawa ieu mah ya. Ya Allah. Kangjeng Nabi kata tamuan ku malaikat Jibril
tapi rupa malaikat Jibril teh someah, rupa malaikat Jibril teh katingali sedih kejem. Cak Kangjeng Nabi tarasa sehari Jibril mah biasana ge mawa wahyu teh someah, malaikat Jibril mah katingalina teh manis pikaresepeun. Kok ieu mah malaikat Jibril teh kieu ditaros ku Kangjeng, ya Jibril cicing bae, ya Jibril cicing mah 3 kali ke tara biasana ieu wajah anjeun biasana muka kaula teh lain ieu tapi kok ieu mah kieu aya naon Jibril? Muhammad endeu kumaha henteu sedihna jeung endeu kumaha henteu kaula ieu benci ai kitu kula ieu mantas diinstruksikeun ku Gusti Allah kita nyampaikeun ka anjeun Muhammad tentang neraka. Neraka teh aya neraka hawiyah, neraka teh aya neraka hutomah, neraka teh aya neraka sa'ir, neraka teh aya neraka sakor, neraka teh aya neraka jahim. Eta genep-genep neraka teh geus dicaritakeun. Tah, ieu hawiyah majang turunan Firaun. Terus tiba heula datang ka kuat neraka sakor majang jelema-jelema anu musyrik termasuk nu salat hayang ka alam sakor. Neraka teh aya neraka jahim, neraka hutomah nu ngeridit bakalna di neraka hutomah. Nu ngeridit teh di neraka hutomah. Aduh. Mangkane ieu beungeut kredit. Atuh lain aya kabeh. Hutomah. Ya Allah, urang sok mawaca dina ayat surat daun eta. Hutomah teh asana mah wal adiyati berarti. Wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subhan fa atanna bi naqa'an wa sawtana bi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa uzila ma fis sudur. Kaituna lain Al-Qari'ah wah siapa dasar gegera Al-Qari'ah aya ge kadieu hawiyah aya hutomah aya lah sering tak geus dijelas-jelaskeun ku malaikat Jibril teh ke cak Kangjeng Nabi teh Jibril ari neraka teh modelna kos kumaha beuh Muhammad mimiti neraka teh dihurungkeun seuneu 1000 tahun bareng cak Gusti Allah wahai Zabaniyah tingkatkeun kepanasanana ditingkatkeun deui kepanasanana 1000 tahun datang ka putih 1000 tahun cak Gusti Allah wahai Zabaniyah tingkatkeun deui kepanasanana tingkatkeun deui 1000 tahun hideung Allah karim Kangjeng Nabi ge ngeluh coba Jibril teruskeun coba carita neraka supaya urang cisokan nyahoeun Jibril terutama urang nagreg abah nyahoeun ka neraka kos kumaha ieu cek malaikat Jibril lamun bae dibocorkeun segede liang jarum bae pobeh aju Masya Allah warama cek terus coba Jibril andai kata baju na jelema anu diasupkeun ka neraka dibuka dibawa ka dunya kabeh paeh jelema bajuna doang bajuna lamun digantungkeun we di tangkal jengkol paeh kabeh sadunya Masya Allah bajuna cek Kangjeng Nabi Jibril ke tadi aya genep neraka pan cek Gusti Allah ayat 7
ngeluh malaikat Jibril ngeluh cerit aya naon gitu Jibril kula teu bisa nyaritakeun nu hiji ieu mah sok caritakeun dicaritakeun ku malaikat Jibril justru Muhammad nu katujuh ieu ngaranna neraka jahanam jang sae ieulah jang umat anjeun khususon jang umat anjeun bangsa jang RT lurah camat ditiheula-heulakeun kos kitu tetep kieu ka neraka keneh ngan panderi yang kitu bae heula tiheula maksudna lurah nu teu bener jeung eueuh lurah nu bener hampir teu bener hampir lain deui cara dieu jadi dia mah leuwih tiheula teu bener mudah-mudahan kudaek ngajina jadi bener tuh caritakeun tah neraka jahanam Masya Allah pohon Kanjeng Nabi ge ngeluk ketika nyaritakeun neraka teh ngeluk lain lalagaan wara aman ke coba bentuk lawangna kos kumaha eta hiji-hijina neraka ulah ngaharepkeun ulah ngahayalkeun ulah berpikir bahwa lawangna kos lawang musola lawang imah lawang majelis lawang istana lain atau lawang penjara lain lawang neraka mah kos lawang buha kos lawang buha jadi lain aya engsewan gitu lain buha bae kumaha buha kecek Kanjeng Nabi teh eta hijina lawang kira-kira gedena sakumaha cek malaikat Jibril mun dilempangan make onta 70 tahun can datang 70 tahun make onta can datang ya Allah eta lawang kos buah bae kitu Masya Allah tak jadi umat Kanjeng Nabi urang mah alhamdulillah boga neraka khusus mentak waktu Sayyidina Husain ngimpi Sayyidina Husain mengimpina lain cara Ki Nurjaya mengimpina teh nya nama ngagiringkeun kebo Ki Nurjaya ngimpi-ngimpina kos karena itu bae ngimpi makan kumaha aya di hatena nawar kebo teh jadi lantaran Ki Nurjaya hayang murah nu meulina anu ngajual hayang mahal mal jadi teu ngimpi teh kos karena itu bae lamun ieu Rusdi lain deui ieu mah ngimpina ka pangejeung nini sebab hayang nyandu teu kesampean eta nu ka pagina jeung nini walulu atuh mah jadi hai haji pendi mah lain kapangina jeung karunggoni iku mah nu jerat ngimpi teh kumaha jerat teh ngimpi Masya Allah madak ahli Allah ngimpina moal serempang kutubul aulia ngimpi teu serempang para aulia Allah ngimpi teu serempang sebab di jero hatena selalu Allah impian-impianna bisa dipertanggungjawabkeun urang mah pan impian teh teu bisa dipertanggungjawabkeun hiji sarena dia atunya wudu nyohon teu boro-boro wudu suku gitu babanyo acan geus kos kitu bae urang ngimpi tapi wali-wali Allah mah ngimpi nak bisa dipertanggungjawabkeun sebab hate bersih eueuh nanaonan iwalti Allah Sayyidina Husain ngimpi kiamat sanggeus ngimpi kiamat ngimpi naon kitu ngaranna ditimbang amal sanggeus ditimbang amal ngimpi ningali jelema-jelema nyabrang di jembatan Shiratal Mustaqim Sayyidina Husain teh nyaritakeun raja hiji-hijina raja dipanggil ku malaikat Zabaniyah raja Fulan langsung nyebrang trak tengah jalan putus kolepak raja Fulan maju impian Sayyidina Husain langsung nyebrang
encan geus sababaraha lengkah golepak. Langsung unggal raja-raja, datang ke Raja Harun Ar-Rasyid, Raja Marwan, Raja Ma'mun, termasuk Raja Abdul Aziz. Geus kaimpi ku Sayyidina Husain. Kos kitulah Sayyidina Husain makapan cucu Kangjeng Nabi. Apan ai Umar bin Abdul Aziz makan belah dia, Harun Ar-Rasyid makan belah dia, Marwan makan belah dia. Tetapi geus kaimpi ku Sayyidina Husain. Masyaallah karim ahli Allah. Bisa ngimpikeun nu pibakaleun nyana nyaritakeun. Kumaha Marwan ngagolepak. Kumaha Harun Ar-Rasyid cicing bae nyana. Masyaallah, tapi selamat. Cuman dalam keayaan dihawatirin kan selamat. Kumaha Raja Ma'mun sarua. Kumaha Raja Umar bin Abdul Aziz. Raja Umar bin Abdul Aziz mah masyaallah cak dena eta mah nikmat lempang di jembatan Shiratal Mustaqim hampir nyana ge ngaguling ngan malaikat ngaping. Belah dia aya malaikat, belah dia aya malaikat. Jadi Raja Umar bin Abdul Aziz mah nyana ge sarua gagaleongan teh ngan aya nu ngaping malaikat. Alhamdulillah nyana mah nyebrang ka ditu geus kaimpi ku Sayyidina Husain. Wah raja serta mangimpi. Mun ditanyakeun ku kumaha lurah nagreg. Camatna. Kumaha bupati. Kitu kudu caritakeun mah. Teu kudu caritakeun. Kumaha gubernur. Atuh itu bae Raja Harun Ar-Rasyid kaimpi ku Sayyidina Husain kagelok sakitu anu pohara jasa waliullah Harun Ar-Rasyid mah ngan untungnya nama salamet hiji Raja Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz eta ge gagaleongan cek Sayyidina Husain ngan aya dua malaikat bae. Gusti Allah ditanya kumaha seluruh raja-raja kaimpi kula hampir teu nyaraho ngaran-ngaranna raja-raja dipanggilan hampir 9,9,9,9 sabarata sih. Geus ngagaruling caroplok kabeh impian Sayyidina Husain. Masya Allah. Kumaha coba kiai-kiai coba aya teu nu ka neraka. Sarua cenah. Kumaha kuwacer kinerja. Kiai supaya di waduh kerak impian Sayyidina Husain wali Allah ngimpikeun nu bakal lain lalawara tamatu bisa dipertanggungjawabkeun kiai-kiai 50% jeung Sayyidina Husain ka neraka 50% selamat. Masya Allah kiaina bae kos kitu. Atuh komo lain kiai mah jadi ruhak mah. Mun haji pengen kerak ya ruhak. Gusti Allah. Nailah impian-impian ahli Allah. Jang itibar ternyata sih hati. Tapi aya nu kaimpi ku Sayyidina Husain teh jelema anu di neraka. Begitu dibalangkeun ka neraka pan eta teh tingkah jelema asup ka neraka teh beda-beda. Dirantai leungeunna leungeun kenca cek Sayyidina Husain dirantai dikabeheungkeun ka dieu. Ari ieu leungeun katuhu dikadiekeun rantena ka cangkeng kana dada endeu kumaha bisa gerak gitu. Leungeun kenca dikabeheungkeun ka dieu. Impian Sayyidina Husain lu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi waktu ngobrol jeung malaikat Jibril leungeun nu katuhu dikadiekeun ieuna dibelenggu endeu kumaha atuh ketika dikanarakakeun deuk uyak-uyakan kumaha sok lagi nu ieu dikadiekeun ieu dibelenggu endeu kumaha uyak-uyakan kieu onam kieu mah deres teh rada kekieuan
ucapan Kangjeng Nabi, Masya Allah. Tetapi aya nu model cek Sina Husein, umat-umat nu bara heula mah kos itulah dirantai, tapi umat Kangjeng Nabi Muhammad mah cenah ieu teu dirantai. Alhamdulillahirabbil eueuh nu dirantai saurang-urang acan. Eueuh eta bunga urang. Maksudna teu dirantai kumaha? Nyana masuk ka nerakana lamun awewe buukna doang di kieu-kieu wer aja dibalangkeun kubra. Maning dirantai teh maning teh. Aju lamun aya nu janggotan, lalaki aya janggotna tah anu ku malaikat zabaniyah dikegegat. Ayo saya di kemana aja. Janggotna Gusti Allah lagu balangkeun. Eueuh nu dirante umat Kangjeng Nabi Muhammad mah ngan sakadar buukna doang dibalangkeun kaum wanita rata-rata. Kemudian aya janggot anu diseret, eueuh anu dirante ku kaula katingali cek Sina Husein. Begitu aya anu digejeburkeun ka neraka berbarengan jeung maca la ilaha illallah seuneu nyingkap seuneu teu deukeut ka jelema anu balangkeun ka neraka tapi janana muji we la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah seuneu teu daek kapariksa ku malaikat Malik eta kapan kapten panglima barang di dulu Zabaniyah itu kunaon itu tuh seuneu teu daekeun meuleum si eta periksa ku malaikat Zabaniyah. Begitu diperiksa bos baca la ilaha illallah bos. Periksa langsung turun malaikat Malik. Sana. Setiap jelema nu diinstruksikan ka neraka ku Gusti Allah, ieu teh teu meunang teh kudu disiksa. Siksa ku sia. Ayo sana siksa. Begitu disiksa deukeut ka dinya nyana make menjadi jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetep beuleum. Moal pati-pati diseret ka neraka nyana lamun teu beres ya. Muji mah muji bae belum. Tetep seuneu teu daek. Coba bukuna aing deuleuh. Dideuleuh ku malaikat Malik. Aya daftaranna deui. Ki Nurjaya. Nomor urut 41. Begitu ditinggali ya Karim. Oh, zikir. Ngan zikirna di mana-mana ngariung hayang berkat zikir, di mana-mana loba jelema zikir ya hayang ka alam malulu zikirna teh beres mah zikir kos kieu. Aya dibalikan deui aya zikir ieu mah zikirna lain zikir hayang ka alam anu osok aju ngabetan teh naon ngaranna zikir naon eta godeblag tuh langsung tutup deui nya sena aing geus caho zikir penipu ulah leuleuh zikirna sia beuleum sia dibeuleum sanajan zikir dibeuleum teu beres ieu zikir lain karena Allah ieu lain karena Allah ieu cau ieu mah modal si eta tah dibeuleum. Wah, acak-acakan kabeh dibeuleum. Aya jelema dibalangkeun ka neraka, sageus di neraka tetep bae nu kabeuleum teh ngan sakadar karerab-rerab doang. Periksa deui ku malaikat Zabaniyah, bos, aya nu teu kenal seuneu bos. Karerab doang. Coba periksa bos. Periksa ku malaikat Malik. Sia ieu seuneu kunaon? Teu bisa. Coba beuleum nu bener enggeus ukur lagi di beuleum teterak pelor teh naon lain bos
Coba. Periksa nu bener. Belum bisa coba. Tingkatkan coba tingkat panasnya. Geus bos. Tapi pada dia sia teu daek teu bisa bos ieu mah. Periksa. Periksa heula. Daftar urut Ki Wahab. Ki Wahab ini neraka urut Golkar pembeulan aja. Ya sisa-sisa lah teu ieu teu geheng Ki Wahab mah. Justru ka neraka tapi teu geheng. Teu daekeun da seuneu. Begitu ditingali Masya Allah horenganan ieu puasa Ramadan ikhlas. Begitu ditingali puasa Ramadan ikhlas. Nu tadi teh la'allakum tattaqun. Supaya maneh terjaga tina berbagai permaksiatan. Boro-boro anu gede nu leutik terjaga sehingga di dunia na mantep jasa ibadah horeng balukar di akhiratna engke walaupun diseret ka neraka seuneu teu daekeun ngalentaban jelema nu puasa. Ieu lah hikmahna. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mantap ceuk ulama ka para pemuda-pemudi urang nagrek geus teu kudu salat asal puasa Ramadan bae. Geus emang kunaon kitu aing ngadenge ki uji cenah nyana sanajan ka neraka ge ka neraka ngan karerab doang karerab ge. Cek nyana mah meureunana tiis karerab. Ngan teu kabeuleuh ieu la'allakum tattaqun beuh lamun mantep ibadah puasa Ramadan geus. Kata Allah teu sembarangan teh deun la'allakum tattaqun supaya maneh terjaga tidak berbagai maasi kabair sogoir mah geus kajeun lah teu dianggap asal ulah ngabunuh ulah zina ulah mabok eta tah ieu tah ulah maling ulah korupsi ieu sangkilan seret ka neraka teu teurakeun seuneu neraka kanu puasa teu teurakeun. Atuh boro-boro di neraka kuari urang geus sok puasa bae golok takeun ayo aing geus puasa bae ye sabaraha sia puasa teh dihitungan ku aing sok kadekeun ku sia dikadekeun teu barang di deuleuh horenganan golok tarang hau. Ieu puasa poharanya di dunia wa Allah disungku di sidraj nu hayang teu terak ditembak henteu nu hayang teu terak dikadek henteu ieu puasa. Tapi lamun teu melalui puasa mana aya teu puasa kemudian nyana boga masih moal aya puasa eta keur carita kadugalan lamun ikhlas di akhirat la'allakum tattaqun. Periksa ai ieu cenah nu ieu mah ieu beungeutna mah beungeutna teu daekeun kalenta beungeut leungeun suku teu daekeun kalenta. Periksa coba sabania harus diperiksa bener bos. Periksa bos, begitu diperiksa bener teu daekeun be. Begitu diteliti ternyata horeng waktu di dunia nyana sering ngala wudu cai wudu teh anti cai wudu anti sen. Masya Allah. Kos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iyalah kategeran la'allakum tattaqun supaya aden terjaga tina berbagai permaksiatan di dunia. Nu engke mun geus teu maksiat bakal dibere nikmat ibadah. Lamun geus nikmat ibadah sanajan dikanarakakeun neraka seuneuna teu daekeun ngalentak. Aya naon eta? Hah? Oh, bangko. Emang resepen enggak awewe sebab dianggap aya liangan punyana. Tenang. Aduh. Awewe mah kos kitu. Namun dewe jelema mah nyana cicing bae ieu. Kajeun malah mah ditambah hayu bangko ngasup.
Ilah caritaan Kangjeng Nabi nu sakumaha tadi ditambah ku impian Sidina Husain nu pohara horenganan ieu Masya Allah puasa bulan Ramadan anu ti dituna la'allakum tatakun pohara jasa mantak endek kumaha henteu tergugah urang ku ayana puasa bagi jelema-jelema nu nyaho kadahsyatan ibadah puasa pokona moal diengkekeun deui sebab naon ieu satu kesempatan jang engke urang di akhirat ting-ting ku bating lamun dibalangkeun kana neraka ting-ting ku bating andekeun dibalangkeun moal daekeun seuneu neraka sakitu dahsyatna kapanasan anu pohara tadi bae sagede liang jarum dibocorkeun pae kabeh bajuna bae digantungkeun di dunia pae kabeh jelema dahsyat amat tapi bagi jelema nu puasana lillahi taala la'allakum tattaqun salamet salamet ya Allah jeung diijabah doa jelema pemuda biasa pemuda teh usaha batur usahana macem-macem nu tani nu dagang di pasar nu bisnis dan lain sebagainya nyana mah ngan sakadar dagang hewan embe dagang kebeneran tempatnya na dagang teh belah dituna aya awewe geulis duh kan ayeuna leunu geulis mah urang lapar leunu geulis seubeuh tak leunu geulis teh bedana kos kitu tah urang lapar leunu geulis seubeuh urang tunduh leunu geulis cenghar eta kahebatan daya tarik nu geulis teh kos kitu kasep sarua kasep tapi lamun urang seubeuh neuleuh Haji Pendi lapar ibalik urang ibalik jadi musibah Masya Allah Haji urang cenghar neuleuh Haji Pendi Haji heulai bae urang musibah jadi dagang nu geulis horenganan nu geulis ge menaruh hati ternyata horenganan geus aya setrum biasa setrum ningnong ngan zaman baheula macan aya HP mun cacak-cacak aya HP wow geus di WhatsApp geus pasebukannya kulantaran can aya atuh sekedar kitu bae akhirna biasa nanya jadilah jalinan cinta Masya Allah pokoknya lamun urang nyaritakeun cinta geus asa nyaritakeunana sebab cinta mah teu bisa dijabarkeun moal bisa dijabarkeun cinta mah kajun kukumaha ge jeung eueuh definisi cinta eueuh takrifan cinta mah hese geus di mana geus mabok cinta tuh geus acak-acakan kabeh nyana ge kitu bae cunduk kana waktu ninggang kana mangsa aya hiji dulurna anu hajat diundang nyana datang pertemuan ngobrol akhirna diajak lempang bareng mimiti cinggir dicekel cinggirna doang nyana ge biasa mimiti mah iya cekel deui ihna releutik cekel deui lain ieu bawa cing kabeladirna naik leungeunna ka pundak biasa pas meujeunna kumanehna dipeluk awena ngomong ka ulah waka dikukumakeun kula-kula bogona kula melebihi ka diri kula waduh cintaku padamu melebihi cintaku pada diriku wah hebat jasa mah teh wah atuh kumaha teh cinta tah teu penting kakak beneran insyaallah ning mah bukan geus siap tapi tulah dikukumah sebab urang kan sama-sama santri kula kan mah santren kakak mah santren urang lamun nyarita
nyaritakeun ngaji pan ieu haram kikian geus kajen lama ieu mah dosa leutik ieu cek kenal tobat bae ka Gusti nu penting ulah zina urang tapi ka ieu dosa leutik ge urang lamun nyaritakeun ngaji urang isin ieu ka Gusti Allah sebab urang kan ditinggalikeun ku Gusti Allah didengekeun ku Gusti Allah Allah kuningan isin jasa sedengkeun lamun jelema babarengan jeung nu lain mahram eta teh dikutu ku seluruh tanah teh ngomong kerikil ngomong eta teh ngalaknat ka urang ka pan urang ngaji ka masa sih urang dekikiran bae tangkal kayu ngalaknat ka urang batu ngalaknat kabeh ieu alam dunia ngalaknat eta lalaki dinasehatan ku awe nyana ceurik oge nya cek nya teh sia kos kiai bae cek nya teh kira-kira di sok aya teh nu kitu tah akhirnya langsung atuh neng geus geura balik ka ditu kakak asana ieu naon kitu ngaranna nasihat-nasihat neng asup ka dosa ka jero hate masyaallah isin kakak asana ka Gusti Allah langsung eta si awewe ka imah nyana langsung ka masjid mandi wudu salat tobat ka Gusti Allah Gusti abdi teh naos Gusti calon pemajikan abdi ngaji Gusti tapi horenganan ilmu teh teu bisa ngahalangan syahwat dahsyat jasa Gusti ilmu tinggal ilmu Gusti hampura abdi geus tekel cinggirna hampura abdi geus melu kana pundakna malah geus teu kudu dicaritakeun Gusti ngan ai encan ai abdi zina mah hampura Gusti abdi moal deui insyaallah abdi niat ngawin tapi ieu dosa-dosa abdi hampura Gusti abdi nebus tina abdi ngalaksanakeun maksiat abdi rek puasa 40 poe mulai nyana puasa nebus dosa doang eta sapira nyekel doang ditebus puasa 40 poe ai santri kuari mah pan justru puasa hayang nyekel tolol teh coba dibalik itu mah puasa nebus nyekel ai sia mah lain atuh emang lain mah boro-boro ieu atuh haji nurjana ge kos kitu jadi puasa teh muasana yang nyekel eta mah goblok mah nya mah tobat puasa 40 poe ya Allah ya Rabbi Gusti abdi tobat ka Gusti kemudian Gusti abdi nebus dosa sogoir abdi teh ku puasa 40 poe Gusti dina sahi abdi geus poho kana dagangan abdi duka di mana duit abdi di mana abdi mah kuari geus teu boga naon nyangakeun sadaya-daya Gusti abdi mangkaning hayang ngawin anjeunna dagangan abdi teu aya duit abdi teu boga 40 poe nyana nyilih puasa bae dirinya leumpang nyana balik ka imah tengah jalan kapanasan dahaga hayang minum cai duit teu boga masyaallah jol zaman nabi memeh kangjeng nabi loba jelema diangkat nabi wali-wali sarua aya seorang nabi cep tes di mana abdi teh boga dosa ka Gusti Allah dosa naon dosa urut meluk awewe aju abdi tobat ka Gusti Allah aju abdi puasa nebus tobat abdi 40 poe Gusti abdi teh hayang dihampura dosa tapi lain masalah eta abdi ayeuna mah dahaga jasa hayang minum tapi ieu teh aya cai oh mane mah sakadar hayang cai mane apal ka kaula bawa kula nabi apa ieu urang ngadoa doa nabi atuh masyaallah saat eta langsung turun hujan minum sadaya tidinya reuk menta dipenta ku nabi ya Allah ya Rabbi ieu reukna tetep ulah dieuweuhkeun satungtung encan datang ka kana pamaksudan masing-masing
akhirnya diijabah tuh Nabi diangkat hujanna tinggal tiis we berangkat balik lempang datang ke pengkolan cak Nabi cep iya kau lama rek jalan ke belah dia acep ke belah ditu jalanna aya nama orang masing-masing nya yuk salaman pelukan begitu pelukan langsung papisah eta reuk teh reuk diperkirakeun ku Nabi bakal nuturkeun Nabi ternyata reuk nuturkeun eta pemuda terus bae dituturkeun ku reuk Nabi kapanasan Nabi jeban aing nu panas sakeuna ieu teu beres brengsek teh budak diperkirakeun ieu teh reuk aing berarti tadi ge aing ngadoa teh waktu hujan lain doa aing meureun nyana nu hebat ieu aing mah asa aing bae cicing bae Nabi ngadoa ka Gusti Allah Gusti lamun memang doa abdi jeung abdi hebat coba reuk balikeun deui meukeun kenceng ka ditu wah cek Nabi berarti ieu pemuda hebat ge tuturkeun ku nyana diudang datanglah ka imam Assalamualaikum Nabi aya naon cek udah sok nipu cek kita teh namun tadi ngadoa sugan teh doa Nabi kurang doa aja eta iya abi mah teu ngadoa teh nan Nabi buktina hujan datang berbae aju berangkat di Yuhan begitu orang papisah kula ka dieu ieu ka dieu nya nuturkeun ka dieu itu cep ieu Nabi tertipu cep ya cep kudu naon dia ieu coba boga amal naon sabenerna boga amal naon abdi teh sakadar tobat ka Gusti Allah puasa 40 poe nebus dosa salian teh eta teu aya deui munajat nabi ka Gusti Allah ya Rabb abdi teh nabi di zaman ayeuna Gusti ieu seorang pemuda hebat amat Gusti abdi nyuhunkeun petunjuk ti Gusti ieu boga ganjaran naon pemuda sehingga hebat ka luar biasa dibere mukjizat ku Gusti Allah disampaikan mukjizatna dibere tak jero hate ternyata ganjaran puasa 40 poe eta ge can sakumaha cek Gusti Allah di akhiratna ieu budak bakal diistimewakeun moal disentuh ku seuneun neraka puasa doang nu batak puasa teh lain lalagaan tidur jaya mah heula puasa bae nya mah Senin puasa bebeja ka kula keur zaman dicaringin puasa cenah kula ieu bebeja asal aya nu mawa berkat bae lohor buka apa kos kitu puasa ge sapotong ari eueuh bae dahareun puasa ari aya mah terus bae maka di celok eueuh aya bae tetep puasa sarua jeung si itu tuh nu hiji itu leutik ke lain puasa lain geri lain keur carita puasa kumatak Gusti Allah jaritakeun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun lain lalagaan supaya anjeun terjaga tidak berbagai permaksiatan andai kata anjeun terjaga bakal dibere kanikmatan ibadah lamun geus dibere nikmat ibadah di akhiratna pokona mah longsong bae kajeun kumaha ge urang di mahsyar begitu hudang ba'ats ngaranna di kuburan masing-masing berangkat menuju mahsyar dahaga luar biasa nu paling nikmat jelema anu puasa jelema marawa kendi langsung langsung cician puasa lain nu puasa masuk bas datang ke Haji Pendi ini siapa ini Haji Supendi KH diberi jangan kadia aja puasa cek Haji Pendi tidak ada batur dibabagi aing teu dahaga ieu biasana teu kena Allah kena karung teu dibere nya nama dahaga eta modelna kos kitu tah ieu urang sing hade sakedeung deui urang bakal datang iraha cenah kiai kula kakarak sapotong ngitungna karak sapotong tenang-tenang ke jam poe minggu kula nek ngajelaskeun menurut Isa nyanggakeun deuk ru'yat deuk Isa
jah hisab ge sebenarnya jang ru'yat kene kunaon dipermasalahkeun jah kula ge ngitung hisab lamun eueuh nu ru'yat moal kula ngitung hisab lamun nairen haju eueuh nu ru'yat moal ka jeung buku bae tapi ternyata dicek ru'yat terus berarti kula ngitung doang asli nama ru'yat kan. Adapun perbedaan mun kula nyaritakeun tentang perbedaan konflik teu bagus makin ngagedekeun permasalahan teu kudu ngan kula mah nyaho insyaallah tahun ieu mulai eueuh konflik insyaallah bareng terus mulai di tahun kamari konflik-konflikna geus mulai disederhanakeun mantap kula mah terus bae aing mah hisab kajeun ku batu disalahkeun sebabnya konflikna dulur kula di luhur kabeh urang NU dulur kula ai kudu dibejakeun mah dulur besan kula geledegan di luhur kuari ge masih muriang malah kuari muriang maksudna kuari ka rumah sakit nyaritakeun konflik-konflikna jak kula mah dititah di NU bahkan kula mah hendak diasupkeun di salah satu koran kita nyaritakeun tentang NU kemudian sabelah tah sahalaman jang kula doang mun kula daek jadi konflik-konflikna kuari geus mulai disederhanakeun alhamdulillahirabbil alamin insyaallah sigana mulai di tahun kabari dan selanjutnya mulai disederhanakeun asal ulah aya deui bae politik mah kan geus kitu nah kuari geus mulai reda badak geus mah kula mah seuri bae lain berdasarkeun hisab ru'yat keneh madak nu kamari padagang-dagang rugi datang ka ngonci masjid rugi sebab naon batur di luhur nu konflikna urang nu bermasalah ngan mun kula dicaritakeun teu bagus sebab menyangkut negara geus ngajieun heulanan kula jeung sakulana bae mantap nu wanieun sebab lamun ka kula nanya pemerintah misalnya atuh kula jelaskeun tapi entere moal rame-rame asupkeun ka kamar geus sabaraha urang nu kula diasupkeun ka kamar nanya masalah ieu teu bagus lamun di nu loba jelema asup salah satu habib asup ka kamar da masuk ke jero imah termasuk aya salah satu pemerintah teu bagus ieu mah lamun di layak ke hayat ram asup oh iya ieu termasuk ieu aya teu rame-rame geus udah jadi masalah urang mah jelema bodoh dihandap tuturkeun anu bararisa bae sesuai izin keyakinan nya kitu bae ke kula nyaritakeun tentang hisabna minggu kuari karek sapotong insyaallah minggu mudah-mudahan anu karolot ge panjang umur datang ka minggu maksudna tas minggu masa bodoh cak Wahab wah aing deui bae cek nya tu kula baresep ka Ki Wahab teh naon ieu geus kolot aja babalik kata dina nyanakan apruk-aprukan kuari babalik ka Cilongok ngaji kudaek ngaji lagi kolot makan pohara jeung nu sejeun-sejeunna alhamdulillahirabbil alamin termasuk Nurjaya atuh dicaringin aya lah padahal kula mah sapira kula tetapi gitulah dihamidi alhamdulillahirabbil alamin nya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nyaritakeun tentang puasa nu jelas inget la'allakum tattaqun hikmah daripada puasa bisa terjaga tina seuneu neraka mudah-mudahan urang kabehan dipanjangkeun umur dibere kakuatan ku Gusti Allah dibere kuat ngalaksanakeun ibadah puasa jeung ibadah-ibadah nu lainna sehingga urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah boh urang sebagai kiai, sebagai ustaz, sebagai santri, sebagai pedagang, sebagai politikus, sebagai pemerintah kabehanlah urang mudah-mudahan dihampura sakabeh dosa urang di akhirat urang disalametkeun ku Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.